Cing itu bola. Aing menggeus maneh ngomong teh panas tiris. Geus hayu, aing kira-kira hayang duit mah. Oh nya heuh. Mana menyiksa motor lain kajerokeun, pan loba keureuseum nu maling ayeuna teh. Pan dikunci ngomongna teh. Pangiluna. Lah lieur hirup. Geus teu imbang hirup gua kieu teh. Ai maneh tadi hulang we. Cing atuh usaha maneh teh gawe hanteu dan naon hanteu. Yeuh, ayeuna teh geus puasa ka 2 poe, 28 poe dina lebaran. Lila kene. Nya lila kene ge kudu dipikiran, can baju budak naon ayeuna puasa eueuh dengan samuel naon maneh ti endi daharna. Aing kita di bakal gawe di imah meni geus bala katakan ku aing di begawean aing maneh cicing hulang aja doh we sia teh. Cing teh bola. Aing menggeus maneh ngomong teh panas tiris. Geus hayu, aing kira-kira hayang duit mah. Oh nya heuh sia teh aing dahang jeung naon ayeuna maneh ngajedoh gue. Gandeng ngeceblek teh hayang miang. Kan dia ayeuna. Geus kumaha cek aing nu penting menang duit maneh teh duh. Nginjem doh ieu rek nginjem. Sepaduli teh nginjem malah nu penting buka bayar. Tah aing meni pusing. Buru atuh naik si teh. Oke, meni halurin kieu aing kumaha diukna ieu. Heureun da urang mah boga rukieu uyuhan beuh teu meuli cator ge. Malah meni teu perhatian eta meni lihat ku aing sorang. Atuh meni rewel maneh mah loba omong cenah boga duit, hayang boga duit. Oke, ampun. Saya teh loba tuh bisa baca tinggal teh lah. Ake heula ieu teh kan laut teh ieu teh. Ya itu teh jelema. Heula jelema. Aing kadeula sama nyakan be ka aing teh. Aing ini salsut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Halo. Ya kumaha? Eta dikunci. Geus jalan itu. Lewat itu eta lewat itu. Ya Allah. Maneh hararese rek nginjem duit ka jelema ieu mah pedadar berehan jelema ieu mah. Oh, pan kumaha kuncina poho. Teh dikunci. Lumayan tuh. Ieu lumayan mah geus sakieu gede lah. Nyanggigir atuh. Ampun, Gusti maneh hareurin. Mana menyiksa motor lain kajerokeun, pan loba keureuseum nu maling ayeuna teh. Pan dikunci ngomongna teh. Sanu dikunci barina oge. Nyiksa bae, padahal mah tinggal dibuka, didorong. Asupkeun motorna da keur loba nu maling, ayeuna teh keur usum. Aduh, apuntennya ieu aya tamu. Cek keneh kamarina, tas di dieu balik di kota. Ayeuna ka dieu deui kumaha blung aya naon ka dieu teh? Buru atuh ngomong sih. Oh, engke atuh si teh mah aing era kamari bayar ayeuna rek minjem teh. Ayeuna naon teh cicing heula. Ieu teh kumaha kala kapasikut-sikut aya naon ieu teh? Tu era ke tamu. Punten aing. Geus kieu bae ayeuna mah lah, urang mah geus kieu bae lah geus poho ka era ayeuna mah. Ieu jadi kieu urang teh hampura sadacana teh ieu teh. Urang pinjem duit. Geus minjem deui bae. Jang naon nginjem bae duit teh? Si ieu hayang meuli baju cenah. Duh aing kaleleder. Nya jang lebarannya Pak. Kumaha 28 poe deui lebaran teh. Teu bogana naon, ieu teh digawe. Seberapa poe deui? 28 poe deui. Aduh, 28 poe deui kesebut baju lebaran. Bisik maremaan mah nambah mahal dan oh iya bener terus pangkulan teh langsing kayak tambah kagencet kumaha daun langsing langsing tingali ieu tah kadenge rubiah aing ngomong henteu ieu mah urusan lalaki lah. Jadi kudu kumaha jadi urang teh nginjem duit ayeuna mah nginjem duit sabaraha? Nyamun aya mah 500. 500 naon perak? 500.000 mah lain mana 500 mah. Belum. Mun teu nempo maneh mah nyaho tah. Teh aya sabaraha itu duitna teh deui.
Gitu eueuh dia ladang ngajual bangsal deui teh. Udah orang aku mandai mau ke abang mah atuh. Sabaraha? 500. 100, 200, 300. Karek kayak 300 deh. Aduh, mana mah. Kayaknya aja henteu di dieu teh. Oh, woi taya ge KTP, SIM. Dindi deh duitna teh deui nya. Oh iya ya. Tah ya, tah ya. Tah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berarti tangan aya 400. Berarti kurang 100 meureun. Terus aku maha berenang. Kan minjem Minjem 500. Kurang 100. Ya heuh. Maksudnya orang kurang 100. Kurang 100. Oh, nyanggeus engke atuh. 100 deui nama ieu kita bareng moal aya. Tapi cicing olah. Lumayan. Oh, ampun. Mira ripuh aing mah. Ampun. Rumah tangga ge ampun raripuh. Lamun ayeuna mah kaduit teh maneh rarejo, bariru. Jeung Si aing eta ngenta jeung masang nomor memurung di menang. Beli baju kitu teu mahi ieu teh. Moal mahi. Aing biar deh bae. Kan baju budak, baju aing, baju Pusing. Geus tah. Pusing. Bisa. Ah. Si manfaat kade. Kade beulikeun. Ieu bisa kabur ieu lah ayo lah. Kandi. Hah? Kandi. Yang geus balik deui da murid geus menang lain. Yang pokona mah tenang. Kela ieu kumaha bayarna? Geus kapanggih lunas jeung abang mah. Ayo ah. Maksudna kumaha? Geus cicing ke kapanggih lunas pokona mah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lah. Sampes. Buah edannya jelema tadi. Aduh, eta unggal kitu we nginjem teh. Ya, tapi salut abdi mah ka Bang Toyib deh gitu. Naon salutna? Nya jalmi ka karek anyar wawu oge tos ditulungan ke Bang Toyib deh. Alhamdulillah gitu. Lain ditulungan da tadi mah nginjem. Kayak ditulungan mah beda. Teu pake nginjem. Siap. Eta ge ngomongna ka pokok kapanggih lunas nah kitu, Bang. Nuhun. A few moments later. Aduh, Blong, kemana bae, euy? Biasa, kerenangan Bang Toyib. Aya naon dengan Bang Toyib teh? Ek bayar hutang, Wak. Bang Citot aya naon? Halo? Assalamualaikum. Halo, Mang. Di mana Bang Toyib? Urang sore ieu mah loba acara. Nya soalna lamun sore ieu teh rek ngajak ngabuburit budak. Terus kitu buka bersama jeung keluarga. Tah terus kan sholat taraweh, geus sholat taraweh tadarus, geus tadarus urang mah persiapan sahur meureun, geus sahur persiapan sholat subuh. Jadi lamun rek ngajak dahar ayeuna bae si Mang. Ulang ke ayeuna bae nya umpun usaha saha. Tadi si Dablung neangan. Geus ka dieu tuh ka rumah. Oh, nyanggeus kayak urang kadinya tuh, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Rek ngajak godin ya. Aduh. Iya, Mang. Cuma, Calik, Mang. Bang, sehat, Bang. Alhamdulillah, Mang. Tadi saya ketemu jeung si Dablung. Bejana si Dablung buka hutang. Wah, terus bejana hayang katimu jeung urang. Hayang katimu cenah. Waduh. Poena bejakeun. Pokona lamun Mang Citot panggil jeung si Dablung rek katimu jeung urang, poena bejan urang mah embung katimu, wayahna embung katimu. Moal bener. Atuh bisa kitu. Ya pokona mah kayak ieu ka dieu moal si Dablungna. Nya ngomongna bade ka dieu. Itu urang mah. Mun kitu mah harapan ku Mang Citot bae. Urang mah embung katimu jeung si Dablung mah. Nah, hanya nu boga hutang neangan nu ngahutangkeun, tapi nu ngahutangkeun kalah ka nyumput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, sini deh, Pak. Mohon, Blung. Mangga calik-calik, Blung. Aduh. Kumaha, Blung? Urang mah ieu teh asararane sorangan teh. Neneangan be Bang Toyib aya naon sebenarnya Geus teh? ieu mah masalah urang jeung Bang Toyib mah wa mah geus kudu nyaho. Bang Toyib aya eueuh ye. Wah. Duka ke coba heula diketrok heula nya, kurang. Tapi sorangan kudu nyumput heula, ambe panggih. Bisa lah kalau gitu mah. Sok, sorangan nyumput heula. Siap. Urang kade bejaan ye, ulah aya bebeja aya urang di dieu, urang Nya, nyumput. nya, mohon siap, Blung. Bang. Bang Toyib. Kumaha si Dablung jadi ka dieu?
Jadi cinta ke mana duka ieu nama? Oh daya. Teu aya, dablungna ge. Kubang loyong tadi teh. Saya tahu mah. Soalnya saya tahu 14 urusan utang jeung urang. Oh bener. Bang, sebenarnya aya naon si dablung neangan we Bang Toib teh. Iya, jadi kieu Mang Titot. Si dablung samenggu ka tukang, mana nginjem duit. Orang kan nanya ya. Blung, ira bayarna. Apo kecenah tenang Bang, panggil lunas pokona mah gitu. Mata orang masih embung Panggil gitu. lunas bayar panggil lunas. Coba mau balik. Mau balik. Tadi. Lunas. Kemudian guys, dia malah mempanggil lain bayar tapi malah panggil lunas. Buah edan.